ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luhur siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarua aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Nah itu loh, syukur teh lain dina kaayaan keur baca wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe mani aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun
salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan
Dimana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalupkeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal mata aral nya kudu dikumaha deui teu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun ditenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipang nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati
lain temenang boga budak rea. Tapi panda gering kieu jamana berat. Anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan jamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna omah kudu hati-hati. Lamun gagal malidusna kana diri masih suci. Hayu urang bebenah ayana rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua. Pacan telu. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirupengan sakedeung tong dipulas warna hideung. Hirup tangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir. Bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir. Bacantel hayu silih pikadedeung. Bacantel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirupengan sakedeung tong dipulas warna hideung.
pakragan entong sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pak jamun bisa diturun pupus
anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasu dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasu ayo ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral ya kudu dikumaha deui sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang karekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina nah gitu Hati-hati
lain temenang boga budak rea. Tapi panda gering kieu jamana berat. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun tenan jamana boga budak mending dua kalayan asa rancana meh lugina sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban sugan we